Urang teraskeun deui kana patarosan nu salajengna. Dumasar kana latar waktuna, dongeng Lutung Kasarung nyaritakeun alam. Aya opsionna teh aya alam bihari, aya alam kiwari, kamari, pageto, jaganing jaga. Hartina bihari. Bihari teh engke nu bakal datang. Hartina kiwari, kiwari mah ayeuna. Ayeuna nu keur dilakonan. Ari kamari, kamari teh baheula nu geus kaliwat waktuna. Anu kaopat pageto atawa mangkukna. Pageto teh lamun ayeuna poe Salasa berarti pageto teh poe Kemis. Atawa ayeuna poe Salasa. Rebo pagetona teh poe Jumaah. Naon jaganing jaga? Jaganing jaga teh nyangke deui waktu nu bakal kasorang. Jadi jawabanna teh nu larasna nyaeta kamari. Kamari.